Cacing kemana tuh si cacing? Hello, ini ada cacing. Mana karena dia nu stres ngobrol jeung cacing. Ayo ngobrol jeung cacing, urang kerengan cacing kalau ditanya tetebakan. Tanyana ka aing keur aja baca cacing ngomong aja. Daripada ngobrol jeung cacing, kita ngobrol jeung urang langsung tetebakan lah. Tapi make challenge lah. Carana kumaha? Tah nu eleh misalkan wing eleh dicegur ka dieu. Sok, beti mun eleh ka dinya tapi wayahna. Aing manya aja, Ba. Ya sarua wae wing heula. Sok. Manuk naon nu tara modal? Manuk teh di manuk dipempes. Manuk dipempes. Ya salah tuh mah ya manuk dipempes. Manuk naon atuh? Cangkakak. Anjing anjing cangkakak. Pernah nempo cangkakak modal? Oh, berarti sok jadi. Pernah maneh nempo aing modal? Pernah tapi saya di balong wae. Acan sama modal. Nah, kalau saya namanya cacing naon anu mahal, cacing kremi. Ya cacing kremi salah, cacing kalung itu, cacing kalung. Sawah ke si paculan can? Acan. Memang geus tah ieu. Iya, daripada pusing orang main tetebakan lah. Ayo sok. Urang mah geus ora. Urang mah geus kalolot iya. Ya, tetebakannya. Menangkeun diri lah aya nama. Sok, sato naon nu sukuna 3. Sato naon nu sukuna 3. Sok, sia. Moal katebak. Sato eta lah. Geus gila, gila. Hayang apa? Kucing anjing kerki kan 3 kan. Bagian urang. Yo. Kemon. Geus kolot ieu lah. Ya. Ya, awas aing kabalegan teh karo. Bet, kumaha bet? Pusing. Tek deui awal lucu dah ku aing teh jeburkeun. Aduh. Kurang buboy. Ripuhnya bet. Pan geus di konsepnya. Gong nama eta da opat teh. Tong icing naon? Teu katebak. Lagi kasih RT token disada itu. Emang Depi. Cip. Cager. Sehat dong. Ka mana euy? Aing ek nagih duit kasih RT anteur yap. Pang nagihkeun ke kumang Depi. Aing masalah tugas tadi. Heeh. Ada yang mayar? Geus 5 tahun aing teu dibayar-bayar. Wibawaan maneh make baju kitu teh. Pan aing kalah diecek ieu ge. Lain Pak RT, kamari teh aya warga anyar, rangdalin eta teh. Bener, butuh teh. Nya atuh ari ibarat narangdam atuh jelas atuh butuh. Ulah sok dieukeun ku sorangan atuh. Tuang beja-beja ka urangnya. Mun duduk kokobo ku sorangan rangda teh. RT. Kemana wae? Aya ti kamari ge. Kamari. Wing ka imah kamari lah. Aya perlu. Nu model kieu tagihan teh, hah? Nu ieu sangkilangning RT ieu teh 2 tahun 50.000. Jadi bayar-bayar. Buka tak kacamata, balagap bisa RT teh. Oh. Naon sorangan? Hah? Naon? Sok tagih sing bener lah. Kalah ngerakeun Tagih tagih sok. Oh, sok. Beh beunang. RT. Cita deh. Oh. Tagih. Duitna mana? Gocap tuh nu si itu. Ayo jadi kieu ieu. Sok-sok bayar lah. Thank you, Cin. Makasih. Gitu bayar. Baik, Gap. Ayo. Susuk mana duitnya kadikeun? Iya. Lumayan. Yuk, Kela. Salawe ewang we. Bung aing biasa lagi 100.000. Kayak apa? 100.000 kumaha tuh meureun? Lamun ku maneh mah si RT moal mungkin eta kabayar. Jing, amnya aing kudu bayar 100. Heeh, eta mah geus biasa urang. 25 we 25. 25 tuh. Bung. Aing anjing keluar di karakter najis. Bung. Ya. Geus aing kabur. Sedih. Jauh euy. Ayo opat turu di satangka ieu. Sanu boga nanya.
Aduh, aing keur butuh deh jang ngiripik ieu. Naon dia lembuan jauh orang, orang. Ieu dan pisan ieu cau ieu. Yo, cawara. Asa opat turu. Laleutik ge batu. Wah, opat turu ge. Betan. Opat turu ieu batu tinggal itu. Oh, betan lah. So, dibeli ke urang. Kumaha? 20 lah, 20. Lah 20 kumaha, cowok opat turu kieu 20.000. Lah, geus we. Tawar kurang, yo. Baraha sok lah. Gocap lah. Lah, gocap lah, embung gocap mah. Hitung saturui 12.500. Lah, gocap mah. Salawe ar masuk lah. Salawe. Oh, salawe bae lah sok. Ben bae gocap mah semua. Salawe. Salawe. Ah, Ya, nuhun lah. Balagung. Tawar gocap dibikin salawe. Euy. Well. Naon dia? Ya aing teh mau tahu tah. Yo 450.000 aing. Rasa ieu alus euy. Alusnya. Arang ieu cau ieu. Iya, keur obat. Aing butuh keur obat, tong beli ku aing lah. Bisa pakai syarat yang obat deui. 160. Oh. Ah, leuwihan lah. Wayahna aing mah. Bob aing mah. 100. Ah, 200 aja jeg lah. Anjing 217 atuh. Ah, wayahna aing mah, wayahna aja jeg 200. Well, anjing memang Urang keur butuh duit ieu. Ya 200. Ieu dagang ti isuk. Oh iya 200. 200. Heeh, berarti cau nu aing namanya. Heuh, kopnya. Heeh, geus. Heuh, nyaren ke ieu. Oh, siap. Maju. Siap. Yuk. Gimana? Tas tempat dia ngali anak ayam. Si Wel kumunianan beli sawu, anjing 200.000. Oh, dari mana? Anu satangka obat turuy. Eta teh kurang. Hah? Kurang. Jual sabaraha? 8.000. Salawe. Anjis. Ini dibeli 200.000, gerak. Wel atunya ngomong. Edan ieu mah. Ah, Capek euy. Bebenangan sakleuting teh euy lumayan tapi capek. Betty, lagi Bet. ngapain di sini? Lagi begeber uang. Kamu mah hidupnya enak ya, banyak uang. Iyalah, banyak uang, enak lagi. Aku mah jadi hansip kalah capek na wungkul. Kemarin hansip di meureun gede gajina, ente mah juga pahlawan. Betty gajihna Betty jadi hansip mah. Da Inggris kumaha, urang mah da ngeunah. Jabak ngeunah gawena. Kita semalam sok menang sabaraha, Bet? Mau tahu? Iya. 1.5 menit. 5 menit. Iya dong. Ih, uing mah 600.000 2 bulan. Mun uing 2 bulan sabaraha mah gitu. Salah parung naik balik kalau Bet. A few inches later. Betty. Ih. Kenapa kamu kaget? Emangnya tes di mana? Bener Betty kata kamu. Ih, Apa? semalam kamu sama Eke. Oh, Opan jadi hansip mah kalah capek. Kita dua yuk.